unjukkan heula ka itu Sampurasun rampes Unyuk ke sepuh. semak kapihatur kulan amui heug nuhun sepot kamana sidawala naon semak kapihatur sepuh ai maneh mun kita tadi di dieu ngariung ai hoyong mah hoyong teu kadugi we ku ajrih abdi teh alahna make era sagala sanes ieu teh tuang putu aya uar pangajak di nagara Mandura yen para nonoman ti astina teh dihaturanan linggih bilih aya maksad pada ngiring saemara harewosan saja jalan ulah waka abu saemara taliti kasang tukang naon pangna ngalelebar maneh eta nagara Mandura sabulah rek dibikeun sumuhun saya di estokeun kulan permios atuh pek da bekal mah aya abdi teh kange di jalan ieu teh nya jamu barongsai ti Kang Kodir supados sehat we teu lebeting angin di jalan meser eta oge abdi teh ti toko jamu rati paote pasar Cigasong nuhun semuhun paramios atuh lain bisi kurang kerjajan di jalan tah bawa tah 200.000 kange abdi nuhun atuh jazakallahu haruna nuhun mugi ieu kasayan teh jadi ibadah mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing ingat dua keuneun teh jeung aing ana menta deui we kaya ngerikat ngait batur nih bade permios abdi oge sieun pek rat pek nuhun atuh mudah-mudahan salira cing panjang yuswa mudah-mudahan sing sehat seterusna ya supados sehat mah sing eta we kana tuangeun aito sepuh kieu mah geuningan model abdi neda peuteuy mun cara rangkeut teh isuk-isukna teh jengkol ulah sagala beres teuing ai parantos kolot mah kerah da kumaha urang kasehatan mah salerosna mah disiplin sareng teu mah seueur pantrangan geuning parantos kolot kieu beuningnya numawi abdi obat-obat tradisi we abdi mah nya model akar jame akar euri akar-akaran ku abdi sok digodogan tak eta teh ieu daun eta teh geuning nu dihandap teh geuning sadagori ieu teh dirabut dipoekeun dikeum digodog teh lumayan teh kana asam urat teh rada ngirangan ieu daun salam tadi godog teh lumayan tensi darah tinggi teh rada ngirangan gitu cangkudu tah aito sepuh kieu mah ya da loba kaula melak di dieu mahkota dewa tah nyeta eueuh di dieu teh mahkota dewa teh kedah angkat atuh ka sawarga Maniloka nya mahkota dewa teh hegalaan dikeum jika tuh geura init kitu kan geura init seueur nu icalan geuning di jalan teh ya pasti dan usaha geuning uninga eta nuhune uninga mah sok nawisan geuning ka abdi teh ai tos dibungkus ku abdi geuning nyuhunkeun dibayar ya udah dagang semuhun
abdi teh ieu teh sasatna kosong pisan saku teh. Nah, da jeung dunungan meureun ini teh da anu nanggung jawab dunungan maneh. Semohon eta oge. Ah nyaan euy. Tapi kamintu ge sungut. Tara-tara tahajud lagi. Heeh. Gitu, Ai sidawala teu menta teh naon josong nya rezeki. Aing menepi ka maksa ngomong di bulat beulit oge lapur. Abade nambut atuh. Di kakirangan di jalan di mana nambut 100.000 mah. Oh nginjem duit. Nuhun. Ye. Aya 50.000 ieu. Keun bae. Nya ari ayana sakitu mah panginten rezeki abdi. Ditampi wae atuh sieun. 50.000 teh. Ya, nuhun atuh ah. Kayak panginten wangsu ti Manura abdi ka dieu deui. Naon eta bade ngabantu anu sakirangna. Nyokot nu sakirangna kumaha? Panginten salira teh kagungan sametan ka abdi 50. Saha nu boga hutang? Sieun salira ka saha? Sieun ka abdi. Nah iraha kaula nginjem duit. Hor. Kapan abdi teh tadi teh namu teh 100. Heeh, teu ningangkeun. Saur salira aya sabaraha? 50. Tak kantun sabaraha deui teh kana 100. Nya 50 deui, teu geuning kita ngangkeun. Iraha tah. Nah jadi aing nu boga hutang ieu teh. Cing kadiekeun heula eta lanan. Nah eta nu tadi nu 50 kadiekeun heula. Asa wios atuh sakieu. Sieun teu dibalikeun deui ya. Oh, hanas poteuy teu dibeuleum. Pinang teri teu dibeli. Nu heubeul dibikeun. Anu anyar teu kapimilik. Asa wios kadiekeun heula. Sawios 50 kadiekeun heula. Ah, beurina ge teu ridho mah peduli teuing. Mangga teh ya. Tah itu. Tah ieu aya nu 100 ye. Tah geuning eta ayana atuh ai sepuh. Wah, guntereng heula panginten sareng abdi. Ditampi atuh kula. Pek. Janten punah panginten kitu nya. Naon sen punah abdi teu gaduh sametan salira pon kitu deui. Ini sia kitu genyul ini. Karakter jelema rupa-rupa. Dah kasih cing salamet. Den neraking kang konur saking pangkonan, konur saking pangkonan. Kaulanu ya kurang reureuh heula di dieu. Naon heula tah reureuh heula lah. Oh ya anak saya.
kan saya mangga naon heula kan urang reureuh heula wala semua diuk jang ya halah di Kamanura doakeun aing ke luar negeri yeuh oh naon heula Pak urang reureuh heula lananjang sae aduh gan naon sumuhun sing atos-atos pan urang teh teh bade Kamanura dina hartos urang teh kedah nginung kawaktu mi bapak kajaman margi ciri cabumi syara sadesa jawadah tutung biritna sacarana ieu garan-garan budak mora pada sok harum gampung naon keamanatan euy ku sepuh usaha ieu ku eyangna juragan Bima naon cenah bejakeun cenah ka Sidawala eta nu 200 tadi nu disilaing teh 100 ewang jeung dewek nah handat teu kitu ieu jige balik deui teu percaya mah tanyakeun odok kuring mah yuk ayeuna urang tanyakeun deui heuh ka itu kelan nan capek keneh atuh di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasar jalampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan Keteng di-upload deui ka YouTube. Hatur nuhun. Akurlah. Sedih manjang, sedih mati, mamapan anu pasti. Ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan. Toko Mas Melati
sadaya kandang mandek wontening satengah marga mandek satengah ing marga ya Raden Bima Raden Arjuna kawuh pawongan sadaya mandeg satengah king marga wireh bade lebet ka nagara Mandura Harja taliti sareng ati-ati seseratan kedah komplit maklum di negara ka negara kulan agan si eyang ai kitu nu nyerep naon rupaha pituah patwa nawa ih danya kitu atuh sepuh masuk parantos legok tapak genteng kadek hiji mangsa aing mahayang cicing di leuweung teh mar mode si eyang kitu jigana genah merenah tumanina pikeun ngelmu ada dipikir dibulak balik lain udagan kakawasaan di negara ih sagala rupi ge kedah sareng ilmu nah so.
sareng ilmu Acan di mana parantos dipercaya ku masyarakat dina ngajalankeun keadilan teh ari adil teh teh kumaha mar ayeuna mik-na adil teh di mana urang ngajalankeun hukum di negara teh ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan di mana salah perlu dituntut eta adil dewa somohon si Semar apa da ngisrik-ngisrik ti kapungkur ka tuang eyang teh nalika tuang eyang nuju anom tuang buyut marukana teka asuh tuang eyang tuang buyut abdi mah awet ngora we bubuhan abdi matara lepas nyaring puting sareng jamu-jamu di barongsai sesama abdi mah tos jara ditulang lah Senayana salira Pandawa tuang Rama Pandu teh putrana tuang eyang neme Abiasa putra Palasara putra Palasari nya Pak tampili sia ku aing ngaruksak tetekon batur sia saja teh euy bapada Palasara teh Sukro Syakri bener Syukro goblok Syakri tah ai Syukro teh ramana teh sakoteng Sakutrem ai heuh bener ai Sakutrem teh putrana Manumayasa tuh Manumayasa we diasuh ku mang baheula panjang umur teh marukana aya contoh keadilan kapungkur aya hiji raja di negara naon dukalah negara nama pokoknya mah long go the West King naon teh zaman baheula aya hiji raja kitu teh long go the West King eta raja teh raja adil keur ngalamun cicing dina ieu dina jendela karaton ningali kaayaan alam aya di luhur aya Japati keur diudag-udag ku manuk dadali dugi kaya lagu na geuning mesat ngapung luhur jauh di awang-awang kitu nya Pak geus mesat ngapung luhur geus luhur balik deui aya nu tinggalin teh meber kenjang-jangna geus meber nutup deui itu masyarakat ngapung luhur mawa keadilan hari adil teh dibawa ku manuk keneh eta adil can enteup dari dibawa ku manuk keneh kitu tuluy ai Japati terek dihakan tak ku manuk dadali ai eta Japati teh joclek weh enteup dina jendela karaton anu diange ngalamun ku eta hiji raja terus Japati teh minta tulung abdi teh cenah diudag-udag ku dadali dek dihakan sedangkeun abdi teh keur itu keur maraban anak cenah abdi teh keur usaha neangan beas nya cinek nama neangan empud neangan dahareun kata cenah cicing we di dieu ceuk raja teh ieu gambaran keadilan ieu ai celek teh manuk dadali teh
Hei sang raja Sampurasun rampes eta hak kaula Japati kadiekeun kaula keur lapar. Ceuk raja teh kumaha mun digentian cenah ku daging. Heug cenah digentian ku daging asa ku daging maneh. Ka saha teh? Ka raja. Eta raja bakating ku nyaa teh ieu mah ieu nyaritakeun welas asih ieu. Nyaritakeun Rahman, nyaritakeun Rahim. Yang ngeureut teh tapi cenah kudu sarua beratna eta daging teh jeung Japati nya ngeureut teh pingpingna pingping saha pingping raja saha nu ngeureutna raja dikeureut citranya na kiloan Japati di kilo cenah tah daging teh ngeureut aya sakiloweunana ceuk pangrasa mah tapi di kilo teh teu eta wae naon nya eta di kilo daging raja teh dugi ka seep kantun tulangna teh raja teh masih keneh teu ngagurayot keneh wae tak kana kiloan tak kitu tuluy sanajan bari jeung peperwengan eta raja ngeureut dagingna tetep da janji meureun dek nulungan tah hiji meureun eta teh eusina mah teu jalir janji hirup teh sanajan nepi ka beak daging hartina kali tulang oge hirup jadi raja cicingina keadilan janjina teh tetep ditepati eta meureun eusina mah ieu da teu logika gerpek daging jelema jeung daging Japati padahal dibacana ku falsafah pan aya bener teh aya 3 aya 4 perkara agan aya 4 hiji-hijina lah hiji mana we teh kadangukeun eta resep aya ka budak tatanya kitu euy suga di tengah regepkeun iya bener teh aya 4 hiji bener ceuk Allah disebut teh mutlak absolut dogmatis model a'udzubillah minasyaitonir rajim teu bisa digentik mu a'udzubillahu henteu ulah dirobi tama iya mutlak dogmatis dua bener ceuk ilmiah 3 bener ceuk falsafah 4 bener ceuk umum ai bener ceuk umum model panon poe ceuk umum ti urang biji ti mana ai panon poe ti wetan tah kitu tapi ceuk ilmiah mah teu narima teh ilmiah teu narima henteu da panon poe mah teu biji da cicing da bumi nu muih tak ieu umum teu bisa ngomong da kanyataan da geus beunang ku ilmu na teh tapi nu teu canyohon ilmu mah tetep panon pamabiji oh jadi ilmu nu nerangkeun jadi bener kudu ilmu nya mah ilmu heula sagala rupa oge kitu tapi ceuk falsafah ayeuna cenah biji panon poe ti bulah kulon teh ayeuna tapi geuning ti wetan kene nya kanyataanna mah tapi ilmiah teu nolak henteu pasea tah jeung falsafah sabab falsafah oge ngabogaan argumentasi dari nu dicaritakeunana naon ngan dipidingan ai falsafah mah ceuk falsafah panon poe teh geus biji ti kulon buktina ai bangsa urang nyaeta ayeuna geus ka barat-baratan hartina urang teh geus biji ti kulon ieu teh panon poe teh pan kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh geus ngandalkeun urang barat geus sumener hargaan kumaha ceuk dolar ieu budaya-budaya geus nyerepna teh urang barat wungkul can dina kahakanan hamburger fried chicken dan king donat oh sareng rupa-rupa tina papakean ayeuna pan ka kampung-kampung oge aya mah gadis-gadis teh geuning salana merecet kaos wungkul bujal kadeuleu tuh
tungir we numpak motor teu geuning ti tukang teh tungireun teh kadeuleu musit geuning Lain akan resep seperti itu. puguh resep aing mah teu resep mah teu normal atuh aing Sami begitu dengan ngan jigana meureun mikir dua kali lain kawinan uing nu kitu meureun gitu. Tapi pan aya pangeran mah mun teu ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat gumantung kana bersihna hate. Heueuh eta orat ieu mah. Ditemong-temong. Komo ayeuna geuning loba nu demo ngeunaan pornografi, porno aksi. Ku oratna. Da baheula mah baheula cenah nya Pak nya, Pak. Baheula cenah budaya di urang mah kabaya geuning awewe teh samping ku ngolebatna ping-ping oge we ku ngolebatna bitis tapi gaheula mah nepi ka nglepek lalaki ge da yeuna mah sanajan ngolebat bujal beuteung teu pati nglepek ning jelema teh teu aneh iya baheula mah geuning awewe ditanyaan make kabaya make samping teh neng cenah kersa ieu dipeleuleungkeun ieu ku pun anak bari ngegelan tungtung baju geuning awewe teh uluman alimen sama ke didudutan geuning micieun ka era teh awewe baheula hari ayeuna mah lain neng cenah daek kerja cenah diterusan ku akang ai baheula mah pan ngagelan tungtung sama atawa tungtung baju awewe teh ayeuna mah lain permen karet nya kadang-kadang geuningan lain kerja deui da puguh meureun geus reuneuh ti heula nya da loba ayeuna mah geuningnya awewe teh reuneuh ti heula reuneuh ti payun kabeh aya reuneuh mah ti payun manya reuneuh ti tukang sia mah ngepi paseaeun teh ah nya tak kitu aden dina ngeunaan keadilan seueur dongeng-dongeng palasipah nu aya di urang teh da sadayana oge lamun teu dibarung ku palasipah moal kaharti agama ge teh nya moal kaharti kumaha pan aya hiji pamadegan namun asup ka masjid teh urang teh kudu baju bodas we aya we kaantelan gambar saeutik dikaluarkeun tah ku DKM teh meunang malah lamun geus diuk di masjid teh ulah nyingkah deui ngageset ge saeutik kudu ablas deui ieu tah lamun dijalankeun eta syariat bakal loba pipaseaeun ieu tapi hakikatna mah da bener kumaha jadi lamun abus ka masjid teh ieu hate teh kudu make baju anu bersih hate tapi ai baju mah bebas margi naon al imanu uryanu wali basyuhut taqwa ari iman teh buligir ai bajuna taqwa kitu kudu bersih tah ulah cacat eta jadi lamun cicing di masjid apa masjid teh kosong teu aya kompor ieu kosongkeun jiwa tah ngeset we saeutik jiwa tidak kasucian tidak subhanallah kudu ablas deui tah jelema hartina teh kaencikan syirik dina hate teh berarti eta kotor itu maksudna bakja aing boga pawongan anu model kitu syukur geus kanya mah ceuk teori kitu ieu kitu tah gan kolot urang jeung agama kolot urang mah bahasana dina suluk dina falsafah ari agama mah pan dogmatis ceuk Allah teh kumaha rasul urang teh kapungkur jadi budak angon ngangon heula jadi pengembala rasul urang teh sumuhun jadi pengembala jadi budak angon ai pek teh ceuk kolot urang lamun hayang cenah nagara
subur makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa kertelah harja ieu nu ngeusian negara teh kudu ku budak angon tuh da nyambung resok jeung agama. Jadi budak angon di dieu teh ari budak teh pan lain budak bebenyit ololeho, ari budak teh jelema anu pinuh ku pengabdian sarua jeung kasauran siang tadi itu. Jadi nggak muara dina pengabdian hidup dina pengabdian. Lain seuri dengekeun kolot ngomong teh goblok ai keur bener teh sia masuk nyengcang we kana salah atuh pipilueun cicing budak mah cicing eta ka aing nyebut budak na teu rumasak kitu jadi budak bapak teh budak bapak-bapak bapak teh budak aki abdi. Jadi budak di dieu teh anu pinuh ku pengabdian. Pan memeh wa ieu kana stain teh panginten ieu kana buduh heula pengabdian. Nu mawi jelema anu ngabdi mah moal leupas tina pitulung. Yakin jelas ilmiah tah. Doh mati sudah mah. Mode pegawai negeri da unggah poe ngabdi ngantor ngocor sebulan sekali je teu kudu dipenta da mah bener bot kitu. Ai angon ai kaangon teh hartina ieu jiwa raga teh kaangon panon kaangon irung kaangon ceuli kaangon kabeh ieu anggota badan jeung hate teh kaangon kabeh ku didikan sareng atikan ku agama. Lamun panon dek tumpat tempot teh meureunan cekolot tanyamung jeung kolot urang ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah saambeuna lamun lain ambeunana kitu nya Pak. Heeh. Tak kitu. Pan uing tiba paling. Tapi bejakeuna cek uing itu. Anggeus guys. Ai sia mah bagian ngecebrek beja dibejakeun deui. Da anu aslina mah dina amal jempewe sungut mah. Ieu mah kabudak ngora ngabejaan. Apan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu. Komo ieu nu diasuh ku dewek. Nya saya sakalimat tepikeun pan kitu lin. Ieu. Wayana. Janji kaula ti samet ieu ulah jauh ti Pandawa maneh mah. Ih moal sapanjang kaange maksud. Jikana aing lamun aya nu ngaganggu si Semar jeung sanak-anak aing sanggup korban ke jiwa. Nah teh sasauran teh. Ieu agad tong sok kitu Det, kaula nun ulah dijauhan ieu kolot ieu. Batok bulu eusi madu. Mutiara tertimbun imah kolot teh. Nya. Barang langka batok bulu eusi madu awakna hideung mode agane pan ngange anting teh anting manggis meteng ai manggis teh mangu ai meteng teh asak jadi mangu asak mah da hideung gitu. Tapi di jerona teh bodas teh da asak hari mangu tara bohong agan mangu tadina dina tarang agan pan gambar mangu teh nu mawi nyambung jeung Semar nu mawi sinjangna oge kotak-kotak hideung sami sareng agan nya mangu mah tara bohong agan tara bohong tara nu mawi urang ayeuna sadayana lamun sok ngabohong teh teu geblegak kenyos ku mangu tara bohongna kumaha supatna ngabejaanna teh 5 ti luar di jerona ge 5 we geura sok bener bos muhun aya mangu nu ngabohong kumaha geuning supatna genep di jerona buruk pipaseaeun tah mah
pipa seaeun tah mah lain buruk nah goblok usina sia teh lain si ieu ngulit bawangnya banyak bagi semua. ai banyol beuki diheureyan ku batur mung babari kasinggung ngulit bawang teh nu kitu teh Kajian guru kan bilangan. atuh da sia mah newa-newa wae ka aing baru aing kaget jeung aya mau bohong jadi upami aya bima ngabohong cilaka we ieu sabab naon lambangna dina eta tarang teh pan manggis meteng Dina musir lah dirinya mau. ieu kadegan asuhan abdi ieu kade nya da bapak teh jelemana mah goreng patut tapi hideung tapi beungeut bodas ai beungeut gambaran hate gitu garepek tingali jelema nu keur baketut teh hatena keur kusut nya aya beungeut goreng patut eta teh keur ngaheujeun si koplok mah nya ampun ya bet aulanun tieulan sabab lamun bareng moal katuturkeun lempang aing jadi di mana-mana si jenet geus 1 kilometer aing ke kana maju unjuk sumanga kaulanun atuh da lengkah na beda atuh nya Bapak Semar 20 lengkah salengkah ke Juragan Bima nya ayo Kang mangga teueuh teuing agan meni antusias geuning kana ilmu panemu jampe pamake teh ieu mangga sok tuturkeun bae timala nuhun Kang geuningan ai di karaton mah Kakang Semar dengan ukur ngeluk we ih ari di luar mah ngocoblak bilih kalalanyoan eta lengkah agan nu mawi teh oge ku uas sok digebes teh punten we ya nuhun yakin anjeun teh hiji mutiara warisan ti karuhun kaula ana tong saur mangga teras ayo Kang mudah-mudahan we naon rupaha maksud jeung tujuan bisa laksana Kakang Semar amin mudah-mudahan ayo Kang Bapak Bandera Semar Bandar Nangka ngangge sasauran kitu nun ih aya batian mah jual we nangka sumuhun mangga hayu Kang mangga setan sajurig ulah geus ketusya Kita kusakira. lain eta kakolot si eta nganggap sasama we heuh ayo jangan